Poe Jumaah dini hari teh atawa janari teh ieu teh geus hudangnya sekitaran jam 3.00-an langsung ngisikan ka cai. Assalamualaikum baraya kumaha yeuh dadaramang tah ieu teh nya subuh keneh mending geus giat ngisikan langsung nyangu kana termos. Nya pan ayeuna teh bagian penjengukan budak tah ieu teh kabeneran mondok diteun Mamah Mitoha. Sabari mihapekeun si bocil lamun dicandak mapan henteu kanu mobil kanu motor jadi we dititipkeun ka si Mamah. Teu sanggup cenah eteh ari henteu mondok jeung eteh mah kudu mondok jeung eteh aya ti peuting masuk rudet. Nya atuh urang teh mondok we sabari ayeuna masakna diteun si Mamah. Ieu teh nyiapkeun nya bekeleun keur bawaeun nyaeta nyeblak tulang cenah Mamah hayang tulang tuur ayeuna mah seblakna teh. Requestan anak pondok kitu da meureuneuan di pondok mah teu aya seblaknya da geuningan ulah nu lada-lada teh di pondok mah. Diperbolehkeunana teh ari ngajenguk we kieu tah ngopi anu kieu teh nya ari barudak ayeuna mah da kana seblakna teh meuni ampun. Nya seuk we atuh urang gugu we kahayangna nu penting mah di ditu sing bageur sing soleh nya budakna. Ujug-ujug geuningan si seblakna teh geus asak ieu teh tuh tingali nya satoples gede mawana oge meh waregeun tah ayeuna bagean nimbel da sangguna geus asak. Urang akeul heula we supaya henteu gegerenjilan tah ieu teh nya nimbelna teh ku daun pisang atawa ku daun cau. Urang citak we kana mangkok plastik leutik kieu ameh babari nimbelna. Ieu teh video kamari nya poe Jumaah da heueuh geuningan da ieu teh stokna videona teu aya tapi ieu teh hayang nya menyetorykan kitu nya urang pendak jeung murang kalih. Da ieu teh nya langka pisan abi teh sabulan sakali nya ngajenguk budak teh bari jeung eta ge ari sabulan sakali teh lamun aya ongkosna. Mun teu aya mah cukup we di TF-keun keur bekelna eta oge sok soleh cenah Mamah wios aya teu gaduh mah teu naon teu nengok oge cenah. Kabeneran ayeuna mah aya rezekina tuh nya ieu teh poe keneh da ieu teh berangkat teh tos subuh. Ieu teh singkat carita nya ieu teh geus di Majalengka abi teh rek ngupat tahu heula rek sarapan heula da ieu teh kukurubukan beuteung teh. Ieu teh tinggal piringna we da teu di video pas makanna mah era. Tah yeuh urang kembali deui kana motor urang touring urang ka Cirebon. Disulap we nya ieu teh geus tepi deui we tuh ka pondok. Sekian purnama nya nungguan budak datang akhirna tuh geuningan bari lompatan ningali urang. Reunan bakating ku atoh nya ieu teh atoh campur jeung sedih ningali budak teh. Terharu kitu tah. Da direkam mah kitu nya lila teuing ieu teh ujug-ujug geus balik we teh ieu teh balik teh ieu teh sekitaran jam 4. Perjalanan teh nya meuni aduh asa terharu asa hayang ceurik kitu tah. Lamun ka Cirebon sok ieu nya salpok kana gunung ieu tuh indah pisan tapi kamarin teh nya aya musibah ngagebruk si gunungna teh. Singkat carita ieu teh jam 9 geus aya di alun-alun Sumedang tah sakieu heula we baranya video ti abi mah da ieu teh meuni capek cangkeul pisan ieu teh bujur teh. Sakieu heula video ti abi engke lanjut deui di video selanjutnya tong heula bersyukur atas nikmat dinten ayeuna.